baheula mah nya dina tawasulna. Jadi ya, bangsa kalangan-kalangan beh ditu mah ahli tawasul kabeh. Nah, begitu umat Islam ninggalkeun kana tawasul asa nepi ka pangeran. Padahal anyod-anyodane doa teh kalangit teu nepi ka handap geus init. Ya kan? Teuh. Naon nu jadi sababiah di antarana sok kabawa ku beja sakaba-kaba. Tarojol aya beja ngatasna namakeun ceuk Quran ceuk hadis tawasul teh bid'ah. Tawasul teh musyrik gitu. Atuh ngarempot. Nu sok tawasul ge abdi mah cenah moal nganggo tawasul langsung we ka pangeran. Siga nu heueuh di ayat Qur'anan pan iya kana budu iya kana nasta'in. Sia nyahoanan. Dan nyahoanan. Nyaho keneh para ulama, nyaho keneh para wali, panu nyontohan tawasul teh para ulama para wali, kan? Tong pepeuleuk ngadagangkeun tafsir, ngadagangkeun hadis, ngajagokeun dalil-dalil urang, da ilmu moal nepi ka ulama, moal nepi ka wali moal. Gitu kan? So, ayeuna urang adu mati jeung wali, nya moal sanggup urang. Wali mah geus jelas karomahna aya urang. Wali karamatan, urang ramatan. Ngadan ramatan urang mah. Wali mah sacinuh teu saucap nyata, itu kan? Nah, urang ningali kitu we, nu tukang tawasul teh saha para wali. Ayeuna nu ngaharamkeun ngabidahkeun tawasul usad kamari ieu eta mah ieu. Gimana percaya ka para wali nu geus jelas eta mah karomahna ge jelas tuh pada ngadegdeg ngajarahan ku sadaya. Itu kan? Sok tinggal di mana ceuk ayeuna sok usad-usad nu ngabidahkeun kabehanana, ngabidahkeun tawasul. Ya, kuburan ge nu ngajarahan ya. Anu ya da manehna ge ngabidahkeun kana carana oge nya otomatis. Senjata makan tuan. Kabatur ngabidahkeun siga nu ngaharamkeun tahlil ya. Tahlil haram. Da ge paehna ge manehna ge main tahlilah. Kan? Asarek atoh malah wasiat. Mun kami paeh omat tong aya nu nahlilan. Aduh, masya Allah. Eueur mah eueur euy rugi, keur mah eueur sangsara euy. Ger kabatur teh nyarek tong barang bere. Hai urang teh geus bisa mastikeun salat urang ibadah urang rek ditarima ku pangeran? Hah? Mun bae ibadah urang diterima ku pangeran geus bisa mastikeun ieu ganjaran teh bakal katarima ku urang moal beak dipake mayaran hutang kasih A kasih B ladang upat simua ladang suudon ladang ngabadu ladang dipulan gitu. Ha? Mun bae ieu mah aya. Ai musti ka kubur ngegea curug urang teh. Ngegea curug boga ge amal tina saeutik-eutikeun amal soleh nu ditarima ku pangeran da beak cenah dipake mayar hutang. Bongan kasih A sok nyaritekeun ka gorenganana, kasih B sok ngawadul, kasih C sok nyalir janji, kasih D sok suudon, jadi sabangsana atuh leungit kabeh. Derek-derek teh make wasiat, kami mah tong ditahlilan, batur anu dek merege dicarek. Tanu kitu ngaranna cilaka 12. Istilah barudak ayeuna namanya krodong sarung. Lain kitu ya aya jadi jelema. Kitu eta mah jelema watak suwe bisa yang nyaho. Lain kitu urang kudu gede rumasa loba dosa, urang kudu gede ka paur amal ieu teu kapuluk. Teu kan? Sing gede ka paur gitu kan urang teh geus kitu urang sing rajin we ibadah sing rajin istighfar geus kitu urang teh sing rajin menta didoakeun ka nu sejen urang sing rajin menta dipanghadiahkeun ka nu sejen wasiatkeun ka anak incu mun emak paeh mun bapa paeh mama rumasa bapa marumasa jelema doraka amal boga sautak-sautik heuh teuing statusna kumaha ieu teuing
usaha mah usaha we ngan wasiat kamarane mun emak pae mun bapak pae pangajikeun di luhureun kuburan mah minimal 40 pae 40 penting gitu kan pangnahlilankeun pangonangkeun dulur tetangga baraya sinang ngirimkeun hadiah tahlil ka emak ka bapak kan sing inget wasiat kuduna kitu tah manyayagikeun duit sekian ratus juta keur naon keur nahlilan emak keur nahlilan bapak engke kan tong diasupkeun kana waris eta atawa ku barang tah kanya sawah eta mah sarorog keur nahlilan emak nahlilan bapak kan kuduna kitu ta eta watek jelema anu alus wisit alus wisit eta mah jelema nu untung ya mun urang we engke teh boga amal teh katarima kabeh alhamdulillah ya kan mun we ayeuna urang teu boga amal we heueuh menang-menang kiriman atau transferan kitu kan mun aya nu ngomongkeun cenah teu nepi cenah teh lamun hadiah ka ahli kubur teh teu nepi ceuk saha ceuk maneh geus ditenyo ku maneh teu nepi ya ieu naon rugina lamun hadiah teu nepi naon rugina niat urang geus hade hayang ngahadiahkeun ganjaran tahlilan ka dulur urang muslimin andai kata dina hakikatna teu nepi ya heuh da teu nepi mangke ge balik deui ka urang siga urang transfer tidinya ari pek teh nomerna teh lain nomerna teh dek nepi ka manehanana tapi duit urang leungit henteu tah Fatihah urang teh angere balik deui ka urang kana rekening urang kulhu urang kabeh we bacaan urang tahlil balik deui ka rekening urang lamun henteu nepi naon rugina mun bae nepi alhamdulillah ai urang kumaha meunang ganjaran tina sisi sedekah pan urang teh kitu anu bakal leuwih gede kieu teh kan tibatan nu disedekahkeun baik ti Allah kitu sabab Allah janji man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha sajalma anu nyieun kahadean hiji ku Allah dibalas minimal 10 gitu kan kade Fatihah hiji ganjaranna sakumaha engke teh 10 Fatihaheun ieu ganjaranna dibikeun ku Allah ka urang sabab disedekahkeun matak para ulama urang mah ya, ngawarah ngadidik ka murid-muridna ka urang sadayana sagala rupa teh make ila arwahi rek salawatan ila ruhi di pasantren-pasantren nek ngaji kitab ila arwahi heula hartina ganjaran ieu teh digahadiahkeun we hadiahkeun ka muslimin muslimat hadiahkeun ka para nabi para rasul para wali hadiahkeun ka indung bapa kitu nepi alhamdulillah teu nepi heuh balik deui ka saha balik deui ka urang gitu kan tah matak lamun rek milu kana paham teh paham nu matak nyalametkeun nu matak nguntungkeun lain matak nyuekeun maneh mah digugu ya ustad kamari sore maneh mah digugu pada nyebutkeun dina Quran dina hadis gitu kan bid'ah tahlilan teh gitu kan ye ari maneh kumaha kan tah catet ku urang sadayana ya urang mah jelema nu awam mun hayang nyaho mana bener ceuk hakikatna da urang mah nyaho nu nyaho teh ulama tak urang mah tinggal muntan ka ulama sing percaya we ka ulama geus kitu saur ulama bener cek dewek ge geus sakitu cek ulama salah cek dewek ge salah geus kitu da urang mah teu mampu urang mah hayang nganyahokeun hakikat bener jeung salah tina Quran langsung tina hadis langsung ukur diajar terjemahan Quran we heuh da Quran mah tong boro ukur ayat sasurat sakabeh Quran terjemahanana diapalkeun ku urang kabehana ge kakarak barang mentah eta mah mun urang hafal hadis kabeh jeung hartina kakarak bahan mentah
kumaha masakna teuing teu nyaho masakna kitu. Mata kade urang nu diajar terjemahan Quran sok aya apanya diajar mangalap barokah baca we terjemahan Quran ngan omat tong waka dijieun tetegenan hukum. Naon sababna? Lain deui ieu dongeng hukum jeung dongeng terjemah lain deui. Ngaracik jadi haram, jadi makruh, jadi wajib, jadi sunat ieu lain paragi urang. Dina Quran teh pan aya ayat-ayat anu eta ayat teh cenah dinaseh, dimansuh. Nu nganaseh aya anu dimansuh, disalin. Teuing nu mana ieu teh ayat nu disalin, nu mana ayat nu nyalin. Ya ku urang dijieun hukum weh pedah terjemahanna kitu. Kade sing hati-hati. Baca mah baca weh kitu ku urang. Matak mun hayang salamet lain diajar terjemahan Quran hayangnya hukum mah kudu nage ngaji Sapinah, ngaji Fathul Muin gitu tah anu geus dikuehkeun ku ulama, geus dikuehkeun tah ieu kueh tah ieu geus tah ieu spaghetti tah ieu rasanya geura dahar geus kitu. Tah kitu ulama mah tah eta mah geus diacikeun kan. Urang teu kudu hese deui ieu hukum ieu wajib, hukum ieu sunat, hukum ieu haram, hukum ieu makruh, ieu mah wenang. Tuh lamun urang ayeuna ngotek tak ku sorangan tina Quran tina hadis cilaka.